Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial dimana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna. Masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda, jejer carita gara-gara munjung. Ayeuna kantun bagian anu ka 42 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun reunuhun laksaketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ya. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon. Mamang mah sok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarateu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng gara-gara munjung bagian anu ka 42 na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah zalan. Tempak dong dong tes. Gancangna carita welasan santri anu memang geus rada alumuran harta terus naruturkeun Mama Kyai Halimi katukangeun asrama pasantren. Kalayan dibere tugas masing-masing ti saanggalna. Jang Asep leumpang dihareup jeung Mama Kyai Halimi dituturkeun ku welasan santri teh anu memang ngarasa kataji ku pribadina Jang Asep. Sabab umurna can manjing dewasa tapi geus kaciri wibawana hiji lalaki anu dipercaya pikeun tanggung jawab. Sanajan kadang aya keanehan-keanehan tina diri Jang Asep kalayan matak ngakietkeun maranehna sakabeh. Mama Kyai Halimi mah kohomo leuwih apal ku sikap Jang Asep anu memang bakal babari naekan elmuna, babari seukeut kabuka batina. Tur dina umur 20 tahunan Jang Asep bakal asak nyangking ilmu kabatinan katambah dibantu ti alam gaib oge dina hal ngolah kabatinan. Anu engkena badan Jang Asep bakal kuat jeung ngarareusi sabab dilatih kanuragan dina alam impian ku Nini Mawar. Malah ayeuna oge geus kaciri pangawakan Jang Asep. Tanagana ngabedasan teu letoy kawes baheula. Jeung ku ayana eta hal ku santri-santri pasantren Jang Asep dianggapna murid utama Mama Kyai Halimi anu kudu diajenan. Santri-santri pasantren ka Jang Asep teh taya nu wanieun nya campah atawa nya celeh. Lantaran serab ku wibawana Jang Asep serta ajrih ku Mama Kyai Halimi anu sarua jadi guru manehanana sakabeh.
lahan pakarangan tukang asrama pasantren teh memang loba tangkal bumbuahan anu ngahaja menang melak. Lampu-lampu dipasang di unggal madhab supaya jadi cecaang pikeun eta tempat. Kalian di zaman eta masih keneh jarang anu boga lampu listrik. Dan meureunnan kasebutna karak kalangan jalma-jalma anu boga ekonomi anu leuwih ti cukup atawa beunghar karak boga nu kitu. Komo anu boga kendaraan seperti motor mah hiji oge bisa disebutkeun kalangan jalma jegut. Ditukangeun eta asrama hiji benteng anu meunang ngahaja diwangun pikeun mager wates atawa pakarangan tukang jeung jero bari dipantau beusian make kunci gembok. Di antara ditukangeun eta asrama aya hiji benteng anu meunang ngahaja diwangun pikeun mager wates antara pakarangan tukang jeung jero bari dipantauan ku pantau beusi make kunci gembok. Di antara benteng teh tembong mamakai Halimi jeung Asep katut santri-santri pasantren caricing bari nyarumput. Ku mama Kiai Halimi masing-masing terus dibagi tugas jeung sina mencar ngabagi diri. Nuturkeun waktu anu terus lumaku peuting beuki sumanding hawa tiris beuki nyalecep karasana kunyi euis matak baal tapi kesang mah ngoprot we anger datas lempang gancang bari jauh. Antara hareudang jeung tiris teh ngahiji ngacadikeun tegeunah kana awakna. Ngacegirna pasantren geus kaciri pelangna al hikmah nyeuis pugowe kacida bungaheunana harita teh. Alhamdulillah akhirna aing nepi oge ka tempat anu dituju. Cek nyeuis bari ngagancangan lempangna murup panto gerbang hareup anu dikunci gemuk. Barang keur lempang kitu arek nepikeun ka gerbang nyeuis bet ningali aya nu ngagurayang di luhur tatangkalan jiga monyet kulitna hideng melas. Sedengkeun di pakarangan tukang memakai Halimi jeung Jang Asep katut santri-santri pasantren bari caricing teh cerina rancung ngadengikeun anu kokorosakan di luhur tangkalan. Celeng-celeng lutung hideung turun ka handap ka pakarangan tukang pasantren. Kabeh para santri caroloh nempo lutung datang teh jeung tetela cerita Jang Asep teh bener cek pikirna. Berak eta lutung teh andiprak dina taneuh bari mesek cau mawa manehna laju di dahar. Mamakai Halimi ngawaskeun ka eta lutung kalian batina nu geus kalatih asak bisa ngarasakeun eta lutung hideung teh memang lain salutung-lutungna tapi hiji lutung siluman. Ku mamakai Halimi terus diimpleng ngaliwatan panon batina breh teh kaciri eta lutung teh mangrupa hiji putri geulis anu keur ngalamun bari ngabatin sakapeung ngabelewekeun cau kana baha meunang meseh. Jeung memang dasanyana eta lutung teh hatena mah keur galecok ngomong sorangan dina perasaan dirina anu sajati nyatana Nyi Boros Wati Ningkir anu menang hukuman tinu jadi bapaknya eta Raden Purajagat. Ama abdi hoyong mulih ka nagara ama kieu geuning karaosna ngabangkang ka salirate abdi janten kasiksa turut tunggara ama. Abdi sadar abdi teh ambon sorangan geuning ama. Kang Asep teh emut-emut acan ka diri abdi geuning ama. Cek kerendesna hate Nyi Boros Wati Ningkir harita. Malah geretes hatena Nyi Boros Wati Ningkir bet terus tembus kana batin memakai Halimi anu manahna langsung ngagerentes. Oh
horeng hiji putri raja gening eta teh anak raja ti siluman genderowo anu keur kasmaran ku Jang Asep. Ambe nyateuy atuh da moal bisa ngahiji siluman bogoh ka manusia mah. Gerentes make Halimi. Jang Asep waktu ningali ka eta lutung hideung berbisa nyawang mangsa dirina sok ngimpi sapatemon jeung hiji jin atawa siluman anu resep ka dirina teh. Bari ngabirigidig Jang Asep teh harita. Jeung lebah dieuna Jang Asep memang can sadar batina justru geus mimiti kabuka ngan can sampurna seperti jalma dewasa. Tapi dina kayaan keur kitu trojol harita hiji santri datang nyamperkeun bari hari weus-weus ngajadikeun lutung hideung anu keur ngadaharan caut teh ngarasa kagerwahkeun langsung celung kurayang. Eta lutung langsung lumpat ka kurayang kana tetangkalan sarta ngapelesat ciga nu sieun jeung ruas tumeh ngadenge aya jalma keur ngomong di eta patempatan. Abot mama, abot di payunan gerbang aya siluman buta mama, cek eta santri laki nu anyar datang. Para santri anu aya di dinya rada keheuleun lantaran lutung hideung anu keur diintip gurak-gerikna. Akhirna ngadon kabur gara-gara santri eta datang ngan kumaha Kiai Halimi gancang dihuit. Anu datang teh gancang harita ditanya kumaha Kiai, saha nu aya di pantau gerbang teh Jang Ugun? Piraku aya siluman buta deui mah, tanya Mama Kiai Halimi bari imut. Jang Ugun gancang ngajawab, muhun mama, siluman buta. Ugun mah teu bohong mama. Siluman buta. Muhun mama, siluman buta ayeuna sumping deui dina rupi istri anu ngangken bibina Jang Asep teh kitu marawi mama. Ai ngam atuh urang zambeurkeun ka hareup, cek Mama Kiai Halimi bari ngemuka kaget. Keur kitu Jang Asep ngilu ngembrong ngomong, dupi lutung kumaha tuh mama, geuning anjeunna kabur mama, cek Jang Asep bari neuteup ka Mama Kiai Halimi. Bae dong ieu di pikiran lutung mah Jang Asep. Hayu urang ka pakarangan hareup. Di ditu cenah aya siluman anu ngarupakeun deui bebeuyeudeup. Mohon mangga mama. Mama Kiai Halimi jeung Jang Asep katut anu sejena gancang maruru ka gerbang hareup. Teu wudu anu ngadedengekeun di jero kobong sarta Bu Hajah Imas katut Ni Ajijah di jero imah jadi pada heran jeung aneh. Sabab di luar jadi pahibut siluman buta ongkoh cenah arek ngalungtik lutung. Jeung padahal mah Nyi Euis anu tadi datang ka pantau gerbang ningali hiji santri keur balik ti pancuran terus digeruan ku manehna. Tadi nama hayang dipangnepikeun ka Mama Kiai Halimi aya dirina hayang tepung. Ari ieu bet ngadon disebut siluman buta ku santri pasantren bari ngabrebet lumpat. Nyi Euis beuki aneheun sabab dirina bet disebut siluman buta. Ngajadikeun Nyi Euis ngarasa keheul jeung hayang seuri ongkoh ku tingkah laku eta budak. Nyi santri Nyi Euis masih kena cicing di pantau gerbang bersaka pengahulang mikiran eta kajadian. Nyi Euis ningali anu daratang ka palebah pantau gerbang red ka Mama Kiai Halimi. Pasti eta cenah kokot pasantren sabab apal tina wandana oge ari kiai mah make sorban kopea bodas. Sedangkeun barudak santri mah harita anu ngadon undur-unduran sieun nimpo Nyi Euis teh lantaran angger nganggapna teh Nyi Euis teh jalmaan siluman buta teh. Ngan sabalikna Nyi Euis teh ieu malire kanu sarieun ku manehna. Jeung deui can ningali ka Jang Asep jadi we hare-hare. Assalamualaikum mama, leres kitu ieu teh Mama Kiai Halimi, cik Nyi Euis bari neuteub. Mama Kiai Halimi imut bari manggut terus ngawalon
kana uluk salam nanya euis. Waalaikumsalam. Mun ieu sareng mama Nyai. Dupi Nyai teh Mama Kiai Halimi ngahaja nanya kitu ka nya euis sabab bisi lainnya euis teu ujug-ujug jiga anu geus apal. Jeung deui sika pamakai Halimi mah tetep tenang tapi pinuh ku kawaspadaan. Dari eta oge teu ujug-ujug mukakeun pantau gerbang bisi aya hal anu teu dipihar. Tapi memakai Halimi henteu ngambe bau siluman saeutik oge tina badanna nya euis. Tapi na deui memakai Halimi inggis bisi eta teh siluman buta sejena anu pinter nyumputkeun jati diri anu sabenerna leuwih jago batan si Durgala. Abdi sareng euis mama ngahaja ngadukapan salira margi aya maksad anu bari didugikeun ka mama. Mama Kiai Halimi unggut-unggutan sirahna red kana dampal suku nya euis tapi henteu jebrak. Normal lumrah cara suku manusia biasa ningali halis matana kitu deui lumrah seperti jalma sejen berarti bener eta mah manusia. Sok buka Ceuk Mama Kiai Halimi bari ngareret ka santri laki anu bagian nyekelan kunci gerbang nitah panto gerbang sangkan dibuka. Oh, tapi mama Santri laki ngadon melong bari ngemuka sieun. ulah zieun anaki. Ulah zieun. Di dieu aya mama anu tanggung jawab. Ulah zieun. Mama Kiai Halimi gancang nangkeun kayaan. Mohon mangga mama. Daek teu daek eta santri laki terus mukakeun panto gerbang. Bari leungeunna ngadaregdeg ngaleper. Bari panona ngareretan ka nya euis. Terus anggeus panto gerbang dibuka, jeleng eta santri laki teh loncat ka tukang. Bluk. Diuk panona morotot ka nya euis, ku batu-batuna gancang di baruru. Nya euis ku Mama Kiai Halimi gancang di titah ka jero. So, kalebet Nyai, kalebet. Muhun mangga mama. Nya euis gancang asup ka pakarangan pasantren, bari munjungan tur rengkuh hormat ka Mama Kiai Halimi. Hayu, urang ka imah mama. Nyai arek nepi geunal naon. Di ditu we ngariung ngobrol jeung keluarga mama langsung gerayu. Ayo. Moana naon kitu mama? Abdi dongkap teras ngarepotkeun sadaya anu aya di dieu. Ceuk nya euis masih sieun sok inggis kadatanganna ngaganggu kanu area di dinya. Henteu Nyai henteu. Teu kaganggu. Atoh we nu aya mama Nyai datang dina waktu anu tepat. Ayo ah. Nuhun atuh mama pami kitu. Nya euis masih can nyaho ka Jang Asep. Sabab Jang Asep tadi kaburu ngaleos indit bari ngagondeng santri anu tadi ngadon diuk. Sieunun ku nya euis digondengna kuduaan. Mama Kiai Halimi nitah para santri anu sejena sangkan arasup ka jero kobong. Bari nyebutkeun tong aya rasa sieun atawa hariwang dawuhna naon. Saterusna nya euis nuturkeun Mama Kiai Halimi ka imahna reg hareupeun panto. Ambo buka panto nambu. Cuk Mama Kiai Halimi nitah Ibu Hajah Imas mukakeun panto hareup. Mama Kiai Halimi apaleun Ibu Hajah Imas jeung putrana memang can salaretibra nungguan anu balik nalungtik. Mangga sakedap. Mama Teu jero imah kadenge aya nu nembalan bari kulutrak mukakeun tulak panto. Brai panto muka leketei. Mana Bu Hajah Imas ngaleket teh. Sabab pangkeureun Mama Kiai Halimi katingali ahiji awewe anu rupana sarua jeung rupa anu kungsi datang teh jelemaan siluman buta anu nyamur. Mama
Nasaha eta kade sanes abdi teh nuju nya sanes mama teh nuju nalungtik lutung teh ya. Bajah Imas ngaharewos bisi kadengen ku Nyeis paromanana angot ngemuka kaget. Tenang kamu tenang. Ieu mah anu asli lain anu kamari. Soal lutung mah keuneulah we engke ku mama urang guar. Cek Mama Kiai Halimi gancang ngalowalon bari ngaharewos ka ambu Imas. Atuh ari geus puguh kitu mah Bu Hajah Imas jadi regreg tur percaya moal naon. Nyeis terus bae disina asup ka jero imah sarta disuguhan cai enteh haneut sabab ngarti kayaan memang bangun anu keur hanaang. Sedengkeun dina meja teu waleh nyampak dahareun paragi susuguh semah. Tur sanggeus rada reureuh punten. Tur sanggeus rada lila reureuhna kakarak Mama Kiai Halimi muka deui caritaan. Mama teh kaget aya awewe beuting-beuting datang sosoronganan ludeungan deui. Jeung aya kaperluan naon atuh sabenerna nyai teh. Mama penasaran hayang nyao kana jujutanana ieu teh. Satu acana hapunten abdi mama kali Ibu Hajah. Kadungkapan abdi janten wagelan waktos salira duaan pinggir leleson. Cek Nyeis. Teu nyai henteu. Nyante sok we geura caritakeun ka ibu katut ka mama. Ngaratu panasaran salaresna aya perkawis naon geuning wengi sumpi. Bu Hajah Imas oge kabeneran henteu salah kecap atawa salah nanya ngeunaan pangadatang kadenya teh arek ngalongok asep atawa lain. Untung Bu Hajah Imas teu kitu nanyana teh. Sedengkeun Nyeis pok deui ngawalon sakaligus nerangkeun pamaksudanana. Nyeis munggaran ngaguar lakon tur pangalaman mangsa ngacurag ka Gunung Gede. Terus nangtang ijen jejaten ka Mbah Berot. Nepi ka babaturanna mah binasa alatan dilicikan ku Mbah Berot. Alasanana pangna ngajora ka Mbah Berot kabeh dijelaskeun taya nu dikilungan. Diguar teu mimiti tug nepi ka akhir. Sedangkeun Mama Kiai Halimi jeung Bu Hajah Imas ngabandungan kalayan daria karena setiap guaran caritaan teh Nyeis. Ditepikeun oge ku Nyeis ngeunaan bakal kadatangan Mbah Berot ke eta pasantren. Luyu cek Ki Jeblag kadirina basa kamari sampai kabur. Nyeis mangsa mungkas guaran caritaan harita katingali bari ngacelakeun Cimata. Tah janten kitu mama jujutan anu salaresna teh. Sarta kitu pisan anu bari dugikeun ka Mama Kiai teh mama. Mama Kiai Halimi jeung Bu Hajah Imas tembong silih teuteut. Ambe kudan teh kitu nu karandapan ku nyai teh. Tapi hade mending kene kitu hirup mah. Mun wani tong kagok jeung ulah risiku pati rempan ku aja. Asal yakin urang milampah anu bener. Jeung alhamdulillah nyai teh tela salamet. Muhun mama, alhamdulillah. Abdi masih ditantayungan keneh ku Gusti. Sok sanaos rerencangan abdi anu janten korban kalicikan Mbah Berot. Malah duka kumaha salajengna. Pami leres Mbah Berot aya dongkap ka dieu. Kalian aya maksud nu jahat. Nyeis puguh milu salempang ku tindakan Mbah Berot. Lamun bener mah datang ka eta pasantren. Sabab geus nyaho kumaha hebatna ilmu Mbah Berot. Keun we nyai. Urang sanggakeun we ka pangeran anu geus nusik malikeun urang. Dina datangna oge biheung iraha Mbah Berot mah. Cek Mama Kiai Halimi tetep tenang we sikapna. Teu sugan rempan atawa sieun dumeh Mbah Berot arek ngajora ka pasantren.
Nyi Euis jeung Bu Haja Imah silih teuteuk. Nyi Ajijah nu teh tadi jempe bae kadenge nembrong ngilu ngomong. Mama teh kenging nyarios kitu. Abi mah tenang-tenang bae geuningan. Mama mah tenang-tenang wae geuningan. Jijah mah kalintang salempang mama. Pami Mbah Bero sumping urang sadaya bakal cilaka mama. Manya hidup arek ngaluwihan pangeran manaki. Nyawang anu jan karuhan. Ngira-ngira ku akal jeung ku kabodohan urang. Mama oge tinang tu bakal iata jeung waspada. Moal cicing-cicing nganti kadatangan musuh. Anu tangtu urang bari ngaduna jeung ieu tiar supaya kabeh ditangtayungan ku nu makawasa. Teras perkawis Kang Asep kumaha mama? Anjeunna anom keneh meuli yuswana oge teu acan sawawa. Piraku tos kedah mayunan Mbah Bero. Cek Nya Ajijah nyaritana samoka. Ngadengi Nya Ajijah nyabit-nyabit ngaranjang Asep. Nyi Euis gentak curinghak bari langsung tumanya. Asep? Maksud salira nyai teh Asep? Asep mana? Nyi Euis teu kebat nyaritana, ngadondrutret ka Mama Kiai Halimi katut Bu Haja oge ka Nya Ajijah. Ari Mama Kiai Halimi tembong ngadon seuri leutik, red ka anakna anu langsung ngeluk tungkul bari ngomong ngalaunan. Punten mama, Jijah lepat. Nyi Ajijah ngarasa dirina salah dumeges wani miheulaan nyarita ngeunaan Jang Asep hareupeun Nyi Euis. Sedengkeun tadi nama memang Jang Asep teh arek disumputkeun heula ku Mama Kiai Halimi moal sina panggih jeung Nyi Euis. Hampura Nyi Euis. Sabenerna mah Jang Asep teh budak Nabi Ina. Katut budak Mang Kasam teh aya di dieu diteun mama. Kalayan aya widina ti pangeran Jang Asep ku mama teras diaping disakolakeun bari sina masa antren. Rohanina jasmanina diujian ku bag-bagan agama sarta ilmu anu gede guna jeung mangpaatna. Tur insyaallah dina hiji waktu mah Jang Asep bakal jadi jalma nu gede guna jeung mangpaat keur balareha. Bari zada dina mah Jang Asep teh ku mama dianggap moal bisa balik deui. Dan karek lantaran karak saminggu di dieu eta budak diculik siluman. Mama Kiai Halimi nyaritakeun bari jeung neuteup antep ka Nyi Euis. Kutan nanging kumaha jujutanana pun alobet tiasa aya di salira mama sarta bari diculik ku siluman sagarupi kumaha teh mama. Kieu Nyi Euis jujutana teh pangna Jang Asep aya di dieu sarta ngeunaan Jang Asep hampir leungit deui diculik siluman nya ku siluman buta. Derak-dak Mama Kiai Halimi akhirna ngaguar mangsa ka tukang nalika maluru Jang Asep anu leungit di pilemuran teh. Jang Asep memang keur disiksa ku Mang Kasam mamalihan di alam gaib anu disebut leuweung larangan. Jeung lain bae disiksa tapi bari terus diparebutkeun ku para siluman. Oge aya karunyana teh teu panggih heula jeung indungna anu maot. Kabeh ditek-tek teh nu kaliwat ti mimiti tug nepi ka dangat harita dibejir biaskeun sapinuna ku Mama Kiai Halimi ka Nyi Euis. Bari ngabandungan kana guaran ti Mama Kiai Halimi, Nyi Euis ngabandungan kalawan dari saka penggogodeg jeung hayang seringgeus. Paingan atuh tadi manehna nalika lumampah pas nyorang lembur anu geus deukeut ka wilayah pasantren. Jeung waktu nepi oge santri pasantren bet aya nu ngadon sieun ku dirina. Anu horeng kitu jujutanana. Rupa jeung dedagan Nyi Euis kungsi diinjem ku siluman buta. Dipake nipu daya ka pihak Mama Kiai Halimi pikeun nyulik Jang Asep. Teu lila kadenge Mama Kiai Halimi mungkas guaran caritana. Tah jadi kitu Nyi Euis jujutanana teh. Saur Mama Kiai Halimi.
Alhamdulillah pamitos puguh mah pun alo salamat mama. Abdi reus bagja mama. Namun pantesan atuh tadi teh waktu di perjalanan bade dugi ka dieu bet aya jalmi menuju kaluar ti bumina ujug-ujug lumpat bareng ninggal abdi teh mama. Oge santri kobong tadi sarieun waktu ninggal abdi teh paingan kitu cariosna mama. Pengalaman eta teh nyai keun bae tong diasupkeun kana hate. Nuhun mama, aya we nya mama. Abu ngelakon kahirupan. Nanging salajengna kumaha pami abdi hoyong pendak sareng pun alo mama. Abdi hoyong tepang. Gampang nyai hayang panggima. Tungguan we ijugan. Nyai wayan aku kudu sabar. Oh gitu. Mohon mangga tuh mama. Dinten enjing ku abdi diantosan. Nanging pun alo bakal nampi mual pendak sareng abdi mama. Nya pasti bakal narima tuh nyai. Biar aku jang Asep teh sono kanu jadi bibi. Malah salila ieu teh jang Asep mindeng nyabit-nyabit ngaran nyai. Dulur anu ngariji-hijina deui. Sedengkeun jang Asep geus leuwih ti heula dibere nyao ku mama. Ieu nu jadi indung geus mulang ka jati mulang ka asa. Tapi lain maksud sina goncang jiwana alatan maut indung. Tapi ngaran teh jadi tanda tanyang kena. Soleh deui budak teh teu ngarungjing wae. Nuhun pisan atuh mama. Tos nyaah ka pun alo. Pami taya salirama duka kumaha atuh nasibna pun alo teh mama. Loba deui obrolan-obrolan sejena anu lumangsung di imahna mah Kyai Halimi. Malah saterusna mah sanggeus ngobrol nyeus gancang dibere salin. Saacana terus bebersih heula miceun kesang. Sarta dipernahkeun tempat pikeun sarena. Tapi nalika nyeus geus beres bebersih jeung erek sare pisan. No atuh. Ari ujug-ujug euleuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial. Keun atunya. Ieu dongeng teh kurang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti paeunan para wargi sadayana. Hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.